kami rek jajan serba nu kahayang kadaharan si kami pokoknya mah bebas kumaha si kami kahayang si kami heuh. Nah geus kami teh geus silam teh ka Indomaret alah si aing mah kagan kadaharan Indomaret ieu teh. Meuli teh sanggup hayam geprek anu lada pisan jeung sosis Indomaret geuningannya. Hargana teh mung 10 ribuan tapi rasana bener-bener ngeunah pisan daruda. Pokona mah kacida-cida teuing mun aya jelema anu can pernah nyobaan sosis Indomaret. Geus puguh karena si kami mah orang Sunda lamun jajan teh kadaharan sangut teh mun asan can Abdul kitu nya. Jig 50 juta kali barudak ya hayam geprek ming lada-lada teuing nya teh. Aduh kan ieu si lada teh bener-bener cengek asli jadi bener-bener ngabelentrang pisan. Sorena we teh si kami teh meni hayang jajan mie ayam heuh barudak dipayekeun mumis teh seum kieu eta mantap. Arang nigola gale teh alah sia meni bener-bener lokoh kitu nya heuh si bumbuna teh. Si porsiana teh bener-bener mentung loba hargana teh mung 15 ribuan. Barang dibeleukeun teh alah sia meni ngeunah kieu geuningannya. Jadi liasina teh waduk kan. Ieu teh meni ngeunah pisan. Urusan ti koromat tinggal di sebor aja pakai minumannya Nestle Pure lah. Aduh kan ieu